Para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng Mang Jaya Official di Mang Jaya Official. Kalian atas nami admin sareng kru sadaya Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Ulah kirang-kirangnya ngahapunten dina kakirangan sareng kalapatanana. Dina Mang dongengkeun ieu dongeng kirang nyugemakeun hapunten nu kasuhun. Carios anu nuju dianca ku Mang Jaya, carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Ieu dongeng para mitra karangan Kileuksa para mitra. Kileuksa mah pengarang peskasohor para mitra. Mangga atuh. Namun ieu dongeng di karangna Kileuksa kapungkur para mitra ku Kileuksa kapungkur. Di kapungkur mula para mitra Mang Jaya. Oge ieu para mitra sadaya dongeng direkam ku Mang Jaya 3 kapungkur mula. Ku kaset baheulana para mitra ina dialihkeun kana MP3 atuh para mitra teras diupload ka YouTube kitu diantawisna para warginya jadi dikasihan gambar direnceng-renceng ku gambar dipapae sering sajabina wargi kadana kitu para mitra kadana kitu mangga atuh nyanggakeun bae dongeng anu judulna Rusia Curug Cikidang karangan Kileuksa mugi-mugi tiasa katampi kalayan kabingahan carios nyambung bagian ka-11 mangga urang lajengkeun deui wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah Mang Jaya aya hibar pangduati para wargi tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katuna kamari. Carios nyambung judulna nyaeta para wargi sadaya naon para wargi? Rusia Curug Cikidang. Duh mun arapalnya. Mangga urang sami-sami bandungan para mitra carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang karya Kileuksa dina bagian ka-11. Dina akhir bagian ka-10 urang sami-sami parantos ngabandungan kumaha reuasna mangkurip sabada di bejaan ku Nyinening yen manehna bakal boga pisalakieun cenah pramitra ngan cenah kakarapangi dina impian teu acan disebatkeun anu ngimpi teu panggih jeung Arjuna mah teu acan pramitra di negara Amarta anu ngereh daerah Madukara kitu para mitra sadaya duka ieu para wargi nah dibejakeun atanapi moal ku Nyinening mangga urang sami-sami bandungan bae hanca dongeng nu judulna Rusia Curug Cikidang karya Kileuksa dina bagian ka-11. Harita mangkurip tuluy nyarita kumaha Nyai pok geura nyarita nu bener. Abdi teh kataji ku Arjuna Bapak malih mah wengi tadi nepangan ka abdi janji bade satia sarta sautuhu kana pamadeganana nu tetep bakal mikanya ka diri abdi tak kitu Bapak. Meureun Bapak ge uningan naha saha sareng ti mana ari Arjuna ku abdi tos teu kedah diterangkeun deui jawab Nyinening tegas basana rada alus meueusan. Sorot panon jiga nu leuwih cahayaan puguh we mangkurip meninga gurubug bakat ku reuwas. Para mitra sadaya lir ucing tutung buntut lir anu diseureud langir. Morejat baribun celik baham calangap bakat ku kaget teu nyana anakna bet wani nyarita kitu malah bioon ge teu kira-kira kagetna da meuni colohok bengong mata simeuteun sakedapan mangahuleng bae baribun celik. Nah teu salah eta ucapan teh Nyai. Boa-boa ngalinur hidup teh meureun. Teu pada abdi mah teu ngimpi. Jeung deui teu salah kecap. Kitu pisan nu dimaksud ku abdi teh Pak. Nyinening nemalan tegas naker. Atuh leng-leng harita para mitra mangkurip mikir lila pisan. Tetempoan ngadak-ngadak ranyai kararoneng pating gurilap asa loba bentang ragrag. Matak serab kana panon, matak lieur kana sirah. Mangkurip can percaya kana ceuli sorangan bisi salah denge atawa bisi anakna salah ucap. Cik atuh istighfar anaking. Nah nyarita teh ka mana wae? Ieu teh ngaheureuyan atawa ngabodor? Da teu rame ceuk mama lain kitu carana ngabodor mah atuh Nyai. Ceuk bioon bari mencerong ka anakna. Ari emak ongko tadi maksa sangkan abdi wakca balaka ka kolot.
Tapi naha geus wakca disebutkeun ngabodor. Nya abdi mama tak kitu kahayang jeung cita-cita abdi teh. Moal boga salaki lamun lain ka Arjuna. Sabab ngan manehna pupujaning hate abdi. Nu baris ngapi ngajaring ka diri abdi. Jadi mun emak jeung bapa hayang buru-buru boga minantu, gawat we tepungan ka ramana Arjuna da pasti anjeunna bungaheun. Heup geus. Geus ulah dituluykeun nyarita teh nyai. Ieu ceuli bapa jadi getek jeung asa pating jelengeng gandeng ieu teh lah. Lieur kana sirah, bingung kana hulu. Na kumaha peta nami kahayang ka Arjuna. Geus we ulah dipikiran da moal kapikir. Ayeuna mayu urang baralik, ulah kamalinaan teuing ngalamun teh barina oge. Bapa mah hariwang bisi nu ngageugeuh di dieu ngaheureuyan ka maneh. Yo urang kalemur. Ceuk Mang Kurip bari tuluy nangtung. Mageuhan ikat tuluy meresan parabot kana carangka. Puguh we Bioon oge bingungeun tapi teu loba tatanya buru-buru beberes. Reganyang dingkulna digandong pok nyarita ka Nyinining nu oloho. Hayu balik nyai ulah dilateuing di dieu bising kasurupan. Sabab ti baheulana ge di dieu mah sanget sok aya jurig nu nyiliwuri, sok aya setan nu rupa, sok aya kelong newo-newo. Ayo urang kalemur. Oh, nama atuh. Ulah loba carita barina oge. Mang Kurip ngabebereg. Manehna geus mundak carangka nu dieusi parabot ngebon. Nyinining geus teu bisa naon-naon deui kop kana cere. Kana cere bener-bener. Wadah cai. Teras dijingjing sarta indit pangheulana. Dituturkeun para mitra ku Bioon. Pangpandeurina mah Mang Kurip nu nanggung carangka. Hatena tagibur pikiran kawur mawur. Jajantung ratug jiga nu tutunggulan, hate palaur jeung hariwang kudu jadi anak. Bisi kausap ku setan siluman. Malah bari leumpang teh haben we babacaan. Teu petot-petot nendedak kanu maha kawasa. Sangkan anakna dijaring tina kasulitan batin. Diraksa tina panggoda setan. Ari bulu punuk Mang Kurip dumadakan pating puriding. Lantaran pikiran teh geus goreng bae, nuding ka jurig atawa siluman nu geus ngagoda ka anak. Panon poe geus lingsir ngulon harita teh para mitra. Langit rada angkeub meusan atuh kaayaan rada surem. Lir suremna hate Mang Kurip dina mangsa harita. Di sapanjang jalan manuk-manuk cangkurileung jeung toed carinuk-nuk dina dahan kai. Taya nu pating keleper bari di sarada. Tapi caricing bae kawas nu sungkan lumampah milu lewang ka Mang Kurip. Akhirna para mitra Mang Kurip jeung Bioon tepi ka imahna. Berai panto dibuka bus Nyinining asup pangheulana gulu prak nunat teko dina palupuh kadengena satengah dibebeutkeun. Leos ka tengah imah tuluy ngalungsar bangun capek teu loba cacarita. Mang Kurip jeung Bioon masih keneh di dapur duanana taya nu nyarita kawas nu pinuh ku kahariwang. Malah paroman kawas nu alumnaker. Ari sabab hate Mang Kurip jeung Bioon sarasa. Sarua ngarasa heran ku caritaan anakna. Jeung palaur bisi matak jadi mamala kana kasalametan anakna. Dabongan omonganana teu akur jeung nu loba. Sasat mahiwal kabina-bina. Matak bingung nu ngabandungan. Harita Mang Kurip ngajentul dina palupuh teu jauh ti habu. Ari Bioon meresan parabot kotor bawaeun ka cai. Paroman alum nanakeun nu bingung jeung susah tapi teu wani nyarita lamun teu ditanya ku salakina mah. Antukna Mang Kurip turun tina palupuh pok nyarita ka Bioon. On pek we sing jongjon di dieu nya nyangu sakalian. Akang marek nepungan heula Bahjilun aya badamikeun. Yung wae tapi ulah kamalinaan Kang. Ulah lihat teuing bising di dieu aya naon-naon. Kuring marada hariwang sok sieun si nyai kumaha onam. Apaan mata krek init ngara bisa katulungan. Rek tatanya ka kolot, susuganan aki antri teu ka mana-mana. Nyajung atuh, bener kudu kitu, kudu ditanyakeun ka kolot. Cek Bioon satujueun pisan. Geus kitu mah leos Mang Kurip ini teu ngareret deui kanu jadi pamajikanan. Teu kacatur di jalana Mang Kurip geus anyog ka imah Bahjilun. Tapi matak hanjelu lantaran imah Bahjilun narutu. Sigana mah teu aya di imah, Mang Kurip nanyakeun kanu aya di dinya, meunang katerangan ti hiji aki-aki yen Bahjilun init jeung ading bari marawa jeujeur. Tangtu keur lintar kawalungan Cijerit, da sok kadinya ngaruseupna, maneh atuh hate
Bahjilun para mitra medengho haneueul jeung beuki tagiwur hatena. Cilaka ari rek aya perlu tara tepung jeung si Abah teh. Kumaha lamun geus kieu ye? Leuwih hade ka imah Aki Antri Ceuk Mang Kurip bari tuluy ini ningalkeun imah Bahjilun, leumpang gancang pisan muru ka imah Aki Antri. Barang jol para mitra kaburuan nyampak Aki Antri keur nyieun korang gede. Geus anggeus meureun nepi kana tak-takna. Sigana mangan kari memeres puguh we Mang Kurip bungaheun lantaran nu dijugjugna teh aya di imah. Punten Ki, nuju ngadamal naon atuh ieu teh meni ageng-ageng teuing. Hae geuning Mang Kurip. Iyo jang keur nganggeuskeun korang pesenan Haji Uis. Dan yeuna mah resepeun kana lintar bulan hareup cenah rek ngabedakeun leuwih merak kitu. Rek disaatkeun sakalian dalobakan cerana cenah kitu ujang. Paingan atuh puguh kuring eta di imah Bahjilun neme teh. Tapi teu araya Ki, ceuk tatanganna mah cenah keur lintar. Untung we Aki aya di bumi. Ugu aya karepet kuring teh Ki, ceuk Mang Kurip daria pisan. Gek diuk dina tungtung golodog ari Aki Antri eureun heula digawena ngareret ka Mang Kurip bangun reuwas. Naku naon ujang? Jeung saha nu gering asal reuwas deing Aki mah ieu teh? Teu aya nu gering maki ngan kuring teh boga kasusah nu kacida beuratna. Ari ras kudu jadi anak, kieu lalakonna teh Ki. Kalayan teu talangke barabat Mang Kurip nyaritakeun kaayaan nyining. Nu mimik kahayang ka Arjuna malah maobrolan jeung anakna ge basa pasosore teh. Ku Mang Kurip didadarkeun ka Aki Antri. Tak kitu sababna teh Ki, ayeuna mah rek tumanya ka Aki nah kumaha atuh anak kuring teh. Bet boga pikiran kitu, buah-buah aya nu ngaganggu kana pikiranana da geuning aneh ngomongna teh Ki. Wah. Nah, aya wae pikiraneun teh nya. Nu madak ulah waka maksa ari budak can boga niat kitu da ujang. Tah kitu wayukarna jigana wae basa Mang Kurip jeung Bioon cacarita tina hal jodoh nyining. Di luar aya nu ngintip. Akhirna asup ka imah ngagoda budak. Berat kaya kieu mah atuh ujang. Uluh. Nah saha kira-kira nu ngintip teh atuh Ki? Mang Kurip kacida reuwaseunana lantaran bisi ku bangsa siluman. Meureun eta mah meureun da teu yakin Aki mah. Ngan Aki ngarasa hariwang bisi aya nu nyiliburi nu ngagoda ka nyining. Mangkani napang ku Mang Kurip ge kanyahoan lemur urang teh sakieu harenghengna. Lamun sore sok kadenge sora gamelan. Malah masuk tepi kawanci janari jadi teu mustahil lamun bangsa siluman anu ngaliwat. Nu akhirna ngaganggu ka budak kitu da ujang. Mang Kurip ngahuleng para wargi sadaya barang ngadenge katerangan ti Aki Antri. Barang geus ngahuleng mah tuluy Mang Kurip nyarita deui. Leuh kumaha atuh nya Ki? Bisa diubaran atawa henteu? Punten we atuh tulungan ku Aki meungpeung anyar keneh. Bisi parnamanten didilakeun mah. Da kumaha atuh caritaana teh aneh jeung teu kaharti ku akal. Bising kabawa ku sakaba-kaba nu akhirna lapur Ki. Mang Kurip hariwangeun pisan. Nya ari kakara ayeuna mah kituna teu kudu hariwang. Mawa cai we ti Aki tuluy sina diinum ku nyining. Muga-muga teu katutuluyan ujang. Pangaki hatur nuhun sateu acana oge. Hayu atuh di jero ulah dina golodog pamali. Bus Aki Antri ka jero imah. Ari korang nu keur dipigawe ditunda heula. Mang Kurip ge teu talangke tuluy nuturkeun sarta gek tiuk deukeut Bang Barung. Ari Aki Antri teu loba catur kop kana batok tuluy dicician cai asak herang. Nu ampir pinuh sanggeus meunang sabatok tuluy dibawa sila hareupeun Mang Kurip.
Harita keneh dijampean husuk naker. Sabada dijampean song dibikeun ka Mangkurip bari nyarita. Ieu cai kudu diinum ku si Nyai. Omat kudu disaksian bising dipiceun. Datang tu jenis nama moal rumasaeun gering lamun diubaran teh moal daekeun. Tapi Mangkurip kudu bisa mere ieu cai ka si Nyai kitu teh Mangkurip. Mangakikeun urang olo lah ku abdi. Da ari di olo mah moal burung nurut budak teh. Lajeng kumaha deui teh mun geus kieu ki naha moal naon-naon kitu. Ih nya muga-muga we ulah aya naon-naon ujag. Geus we inuman heula. Ngarah pangaruh siluman nu napel dina jiwa si Nyai leungit kitu dah. Ulah ngancik dina hate jeung pikiranana. Jung geura balik buru-buru, lain ngusir aki mah, tapi melang ka budak. Nyuk sumang aki hatur nuhun pisan, permios ki. Heueuh jeung ka itu. Leos Mangkurip init bari mawacai ubar sabato. Hate Mangkurip rada tenang deui ayeuna mah lantaran geus ngajalankeun akal tareka. Pikeun ngubaran anakna dan nyinining teh dianggap kaeuntepan ku siluman pedah boga kahayang nu mahiwal. Teu akur jeung jalma rea ngan untung ku Mangkurip kanyahoan manten. Atuh bisa buru-buru ditarekahan. Kocapkeun para mitra nyinining jeung Bioon ayeuna. Sanggeus ditinggalkeun ku Mangkurip teh duanana ngobrol di tengah imah. Bioon nyoba-nyoba neuleuman hate anakna sakali deui. Bisi dicarita anu tadi teh salah kecap. Tapi ayeuna ge nyinining terang-terangan ka indungna. Yen nya manehna miharep para mitra kahiji lalaki nu ngaku ngaran Arjuna. Nu kungsi datang peuting tadi, puguh we Bioon beuki hariwang lantaran ayeuna mah geus yakin yen anak teh kaganggu pipikiranana ku bangsa siluman. Kudu kumaha atuh anaking da lain bantrak-bantrakeun ari mikahayang ka Arjuna. Nu aya di alam pawayangan mah boro-boro nyusul ka lemurna mikiran ngaranna ge geus lieur mate. Piraku ari kudu nanyakeun ka dalang onaman mah da paling ge dibere wayang golek meureun. Ieu da lain wayang golek imah mah tapi jalma nu taya bedana jeung urang. Ngan itu mah kasep teh mah jeung make makuta sakumaha umumna di nagara wayang. Kasep jeung dinding kawantu hiji satria. Kasep ngalempereng koneng mah. Matak deungdeuleueun jeung mata kabungbulengan. Cek nyinining teu euleum-euleum. Manehna geus teu boga kaera atawa kahariwang estu blak-blak nyarita ka Bioon. Nu beuki bingung wae Bioon teh para mitra. Lah mustahil Nyai eta mangan ukur dina impian meureun. Pedah sok dilamun nu akhirna ngajanggelek jiga dina impian. Ngagoda jeung mere pangharepan ka hidep eta mah ukur gogoda wungkul sangka Nyai teu mikiran lalaki sejen. Padahal mah goreng patut teh. Ari ceuk mamah minang keneh milih lalaki nu wajar, nu umum jeung batur. Teu hese mikiranana da pugu imah balena, rek neangan nu kumaha. Loba nu mikahayang ka hidep teh anu ngora, malah mah duda-duda ge pada harayangeun ka hidep teh. Nu geus puguh kahirupanana, nu geus puguh pakasabanana. Reka budak bujang loba atuh. Loba nu mikahayang nu nanyakeun ka emak. Ngan emak teh can bisa naon teh ngajawab da kumaha hidep dina soal ieu mah. Tah kitu Nyai, ulah mikiran nu lain-lain barina oge. Nu umum jeung batur, urang teh da hirup di alam dunya teh kudu umum jeung batur. Kumaha atuh nya emak? Nah da moal hese neangan ge mangke ge moal burung datang ka dieu ari geus tepi kana waktuna mah. Teu kudu nyusul-nyusul ka lemurna. Da manehna nu baris mapageun. Kudu nama mate bunga lantaran boga minantu kasatria nu gagah sakti kasep turunan raja. Masya Allah ya Lobi. Ulah kamalinaan teuing ngalamun teh Nyai sing eling, sing inget, sing sadar kana kaayaan. Urang mah bangsa manusia nu kudu campur gaul teh jeung manusia deui. Ulah mikahayang nu lain-lain. Ulah mikahayang nu lain hontaleun sabab asa samar kana laksana. Paling matak balai. Ulah kitu Nyai sing karunya ka emak nu ngurus ti lelemut nu miara ti bubudak.
Piraku kiwari rek mulang tarima ku pikiran anu sakitu beratna. Nyinining teu nemalan manehna kalah kamelong kana beungeut indungna. Siga nu nganaha-naha bat ngahalangan kana kahayangna. Padahal ceuk pangrasana mah bakal nyenangkeun kanu jadi kolot. Da boga salaki kasatria ti Madukara nu gagah sakti mandraguna jeung turunan menak. Jiwa nyinining geus kalimpud ku lamunan kajirat ku pikiran nu teu wajar. Kawas nu geus eleh ku pangaruh siluman nu ngagoda kana dirina. Para mitra kaum dangu, samemeh aya deui nu nyarita kurunyung Mangkurip datang. Bari mawa cai dina batok barang sup ka imah hatena ngarasa bunga. Lantaran nempo anakna nu tetep jiga nu biasa, teu katara aya parobahan dina awakna, ngan batina geus dipengkolkeun kanu teu puguh ku siluman. Nyai, ieu bapa meunang cai nu gede gunana keur ngubaran pikiran hidap nu robah. Wayahna kudu daek nginum ieu cai lantaran terus terang bapa teh melang bisi hidap kaganggu ku bangsa siluman. Ceuk bapana bari mikeun cai. Nu ti aki antri teh puguh we nyinining ngarenya greuwas lantaran manehna disangka gering ku bapana. Padahal mah teu rumasa gering malah hate gumbira awak jag-jag waringkas. Kunaon ari bapa nah nganggap naon ka kuring teh bapa? Saha nu teu waras pipikiran teh? Mun kitu mah nganggap gelo ka anak teh atuh meureun nya. Ceuk nyinining bari mureleng ka bapana. Harita teh para mitra sadaya sorot panon jiga nu nganaha-naha. Ulah nyarita kitu anak king. Ieu teh pagawean bapa hidup nu salilana nya ka anak. Ulah salah tarima ieu, ulah sok mawa kadep sorangan. Sabab hiji bapa moal ngantep kanu jadi anak, najan kumaha bae ge bakal bumela sangkan anakna pinanggih jeung kasenangan. Sok inum anak king, kudu nurut ka bapa da keur kapentingan hidup keneh. Mangkurip nyodorkeun cai ubar tapi ku nyinining teu ditarima. Jeung teu ngomong deui. Da moal naon-naon anak king pila kadar cai atuh. Naon hesena nginum cai tina batok. Pan biasana ge sok nginum urang teh. Moal naon-naon teu matak bangga. Bioon milu ngalelemu hate anakna tapi nyinining kalah ka ngabalieur. Nyai sing karunya ka bapa, sing karunya ka emak. Bapa jeung emak teh melang ka anak bisi aya kitu kieu. Melang bisi kumaha onam, nu matak wayahna kudu nurut, lantaran nu nulungan teh lain sasaha. Teu manang pamulang tarima estu ikhlas ridho lillahi ta'ala pikeun ngabelaan anu jadi anak. Sok inum anak king. Tarimakeun kanyaah nu jadi bapa, ulah dianggap hiji racun atawa panghalam kana niat hidup. Bapa nanggung kana sagala rupana moal aya naon-naon ieu cai teh. Cek Mangkurip teu weleh leuleuy nyaritana. Teu wani kasar da bisi anakna barontak. Nu akhirna moal beunang diolo, harita ge hate nyinining rada leuleus. Teu tega ngadenge kekecapan bapana nu lemah lembut jeung nya-nya mikanyaahna. Akhirna gap batok teh ditampanan. Tuluy caina diinum para mitra. Tapi kakara tilu regot leungeun jadi ngeleper. Tetempuan ranyai kararoneng jajantung ratug tutunggulan. Awak asa hampang kumalayang, diukna asa teu napak, tungtungna blok cai teh bahe, batok ngagulutuk jauh. Nyinining ngulapes siga nu leuleus pisan panon peureum siga nu taya tanaga. Kang Kurip, kunaon anak urang ieu? Dikumahakeun ieu? Ceuk Bioon bari ngarantok anakna. Tuluy disangkeh bari dipelong hatena reuwas bisi nyinining kumaha onam. Malah mah Mangkurip ge teu buru ngarenyag, sabab teu nyana bakal kitu teu nyaho kana naon-naon nu jadi sababna. Ka dieu urang payang kangon, keun bae tenang ulah ribut. Da moal naon-naon meureun piraku aki antri hianat ka urang onaman mah. Heuh sok atuh ieu buru-buru beurhat ieu. Bioon gugup. Awak nyinining karasa tiis jeung leuleus taya tanagaan. Ngulapes lir anu dipupul bayu. Mangkurip reuwas tapi bubuhan lalaki bisa neger-neger hate. Tuluy anakna dipayang dibawa ka kamar. Goledag digolerkeun dina kasur, tuluy dipencetan tarang.
susuganan tereh eling ari Bioon nangtung bari colohok samaram. Tong gugup on sok diuk didinya keun bae da moal naon-naon. Eta cai teh ti aki antri minangka ubar keur ngusir pangaruh siluman nu ngancik dina diri si Nyai. Cek Mang Kurip ngaregreugeun hate pamajikanana bari ngabebera hate sorangan. Kajeun atuh ari kitu mah da puguh budak teh bener-bener geus kapangaruhan kudu teu puguh. Da bieu ge geus ditanya deui omonganna teh tetep we siga tadi bogoh ka Arjuna cenah budak teh. Muni aneh pisannya, cek Bioon rada teteg ayeuna mah. Gek diuk gigireun anakna, malah mah milu mencetan leungeun Nyinining. Duanana teu aya nu nyarita deui, tuluy bae narekahan anakna sangkan eling deui. Ulah kateterusan ngalempre. Dati saprak ngulapes teh terus kapaehan teu eling-eling kawas aya nu neungeul bae. Sanggeus ditarekahan sabisa-bisa akhirna Nyinining ngulisik usih nyeh beunta. Tuluy rerat-reret ka kenca jeung ka katuhu ret kana beungeut bapana. Ret deui ka indungna tapi can bisa teu cumarita. Lantaran pipikiran asa teu puguh lelembutan kawas can kumpul kabeh. Tah geuning geus eling ayeuna mah. Keun sina tenang heula. Mang Kurip atoheun lantaran anakna geus eling deui. Bioon molohok kana beungeut anakna kawas nu hariwang pisan. Bisi anakna kumaha onam. Kunaon kuring teh bapa naha direjeng kieu atuh? Cek Nyinining nanya bari cengkat hayang hudang. Ku Bioon dibantuan gek diuk. Teu kunanaon Nyai. Ngan ukur eta katur lengan sakeudeung. Puguh bapa nu hayang nyaho teh na kunaon atuh ari hidep teh jeung naon nu karasa dina awak. Mang Kurip marik nanya hayang yakin kana kasehatan anakna. Nu matak lieur Pak. Jawabna ponok tuluy mencetan tarang sorangan. Naon deui nu nyeri teh Nyai? Bioon milu nanya. Gap nyekel tak-tak anakna bangun melang jeung hariwa. Cipanon rada nyalangkrung. Teu aya nu nyeri mamung. Awak we leuleus taya tangan pangawasa. Kajeun atuh ari ngukur leuleus mah keun bae. Da engke jag-jag deui, pek we sing tenang reureuh. Ulah wakalo baca carita barina oge. Jep tiluan jempe. Mang Kurip teu ngomong deui lantaran ngarti kana kaayaan anakna. Nu kudu teteg heula hatena mun loba tatanya harita bisi Nyinining bingungeun. Bisi pipikiranana can teteg pisan, saterusna Mang Kurip mah kaluar ti kamarek mandi heula. Ngan Bioon nu teu wani ningalkeun anakna bisi aya naon-naon. Para mitra kaum dangu, kocapkeun sorena liwat wanci asar. Nyinining geus hudang deui sarta geus jag-jag cara bihara-bihari. Da tadi ge teu nanaon sigana mah ngan kasibat wungkul pangaruh ubar ti aki antri nu ngusir siluman. Da buktina ayeuna mah cenghar jiga sasari jeung deui Nyinining geus poho ka Arjuna teu inget bae kana rupana. Harita Mang Kurip geus bebersih kitu deui Bioon. Bari nungguan burit nu ngariung di tepas hareup. Sakumaha para mitra sadaya biasa sok ngobrol jeung kulawargana bangun tenang. Harita ge kitu teu jiga-jiga tas aya kajadian nu matak reuwas. Barang keur ngariung kitu kurunyung ading nyampeurkeun. Make baju kampret bodas meni bersih disalindung sarung kawas rek ngarona. Ari calana nengahan bitis. Tah geuning tukang lintar geus datang, yap ka jero ujang. Menang loba lintar teh. Nah teu ngirim ka Mang, cek Mang Kurip bari ngagupayan ka ading. Nyeh ading seuri tuluy ungah ka tepas. Terang di mana kuring lintar Mang, da satu loba bebeja tuh. Cek ading kalah marik nanya. Kituna teh teu boleh nyerengeh seuri leutik. Apaan tadi Mang teh ka imah Bahjilun tapi areueuh. Da keur nguseup jeung ujang cenah nu matak jadi nyaho Mang teh. Oh gitu paingan atuh. Tamangan menang saeutik laukna lah sabab si Abah ge siga teu betaheun ongko karek sakeudeung geus ngajak balik atuda. Harna geuning kitu tara-tara ti sasari beceehan cenah. Pan biasana masuk anteng Bahjilun mah. Da tukang lintar geus kawakan atuh. Murid aki antri teh tara lalawora mun lintar teh sapoe mah. Sok parah, tapi na ayeuna wayah kieu geus baralik deui.
Mangkurip haritara daeraneun da memang ari biasa nama sok pareuting datang. Kieu mang kahiji laukna goreng tadi malah. Kedua inget wae kana kaayaan ayeuna ieu yen di urang teh apaan keur diganggu ku sora gamelan teh. Geus yakin asalna ti nagara siluman. Tak kulantaran kitu jadi teu tentrem nguseup teh mang. Inget wae kanu teu puguh nya tuluy barali. Ari di jalan tepung jeung Pak RT tuluy ngobrol heula sakedeung. Nu panungtunganana kuring jeung Bajrun dibarawa ka bumi Pak RT. Tadinya ngobrol salila-lila da meuni kesel liuk ti atuh. Ceuk ading Daryanaker. Nyarita bari pepeta matak pogot anu ngabandungan, padahal lain nyaritakeun anu dines ngan ukur ngomongkeun nu teu paruguh. Ngobrol naon di bumi Pak RT teh jang? Naha sisinarieun Pak RT teh liar geuninganan. Kieu tadi teh mang. Pak RT teh mere pepering ka urang dumasar kana kaayaan ayeuna. Nyatana tina hal keamanan lemur. Cenah ayeuna mah kudu leuwih ditingkatkeun, diutama mah ronda kudu bener-bener diurus. Sabab ku cara kitu teh bisa nalingakeun keamanan lingkungan urang. Jadi ayeuna teh Pak RT keur tatahar, rek ngatur deui cara-carana ngabagi giliran ronda. Sangkan adil jeung rata. Beres jeung ditanggung ku sakabeh warga. Ulah pahiri-hiri jeung ulah pada embung. Jeung deui aya aturan nu anyar cenah nu diparentahkeun ti luhur. Tapi kapentingan mah keur urang kitu nyatana teh dina tata cara ngagunakeun kohkol. Ngan ku Pak RT can dipedar tadi teh darek sakalian isukan dina kumpulan. Ngan Pak RT kungsi amanat mang ka kuring teh kade cenah sing garatol ngarona kitu. Sabab ngarona lingkungan hartina mah kawajiban urang pribadi. Ulah loba alesan cenah kitu. Ulah loba aturan nu teu dikalaksanakeun. Teu kudu cekcok, teu loba komentar, nu penting mah laksanakeun kalayan pinu ku tanggung jawab. Tah ieu dina hal ngarona geus jadi kewajiban sararea. Aya deui sajabati kitu teh mang. Aya naon cenah jang sok sakalian caritakeun ka mang. Masalah pajeg mang. Di urang teh rada kenor cenah pajeg teh rada peret narik pajeg teh. Padahal mah teu berat atuh jeung deui ngan ukur satahun sakali. Padahal eta pajeg teh kacida pentingna pikeun balarea. Sabab biaya pangbangunan teh sabagian gede dibiayaan tina hasil panarikan pajeg. Tapi mang di lemur urang teh rada hese cenah jadi era kuring mah ngadengena oge padahal eta teh kewajiban. Kudu kumaha atunya mang ceuk ading kalah ditungtungan ku tumanya. Nya kudu kanu ngarti nanyakeunana atuh ari lebah dinya nama. Tapi asana majang lamun terus-terusan diayakeun penerangan ka urang dieu teh. Insyaallah bakal maliki rakyat teh. Jeung deui teu kudu mikiran badanan teh. Batur teu kudukan batur, urang mah pikiranna awak sorangan. Na geus hideng mayar pajeg atawa acan. Jadi ayeuna mah jalankeun heula kewajiban urang ujang engke kakara mikiran batur. Lamun kewajiban urang geus kalaksanakeun, ceuk Mangkurip bari neuteup ka ading. Asana mah geus da aturan mah ngan saeutik pajegna oge. Naon teh sabab majegan naon-naon atuh kuring mah tanah sawah teu boga, tanah darat teu boga, nu sejen-sejenna ge teu boga deui. Ngan eta we tanah lalemah nu ditincakan sakitu-kituna ditinggal bapa eta ge geus dibayar asana mah. Hari urang geus mayar Kang Kurip asa acan geuninganan. Bieu onem Pak saehu nya. Asa can mayar pajeg teh urang ge keun lah. Isukan merek dibayar ka Pak Ulis. Moal ngadaguan ditagih sabab mayar pajeg mah da kewajiban jeung teu berat deui. Bisakeun duit ti ayeuna on isukan aku agang rek di ka Pak Uliskeun. Mangkurip asa diingetan. Ading unggut-unggutan bari seuri manehna ngarasa sugema sabab omonganna teh mawa mangfaat geus ngelingan kanu can ngalaksanakeun pajeg. Geuning can mayar mamanggenya panyana teh geus beres. Lumatak poho jang padahal mah geus dibejaan minggu tukang teh. Yen pajeg kudu buru-buru dibayar cenah. Harita teh Pak RT nu ngabejaan teh. Nyata atulah gogoda we teh nyaeta kitu sok kabopohokeun babakuna majang. Mangkurip rumasa. Harita teh joledar. Ai joledar mah biasana parameter teu nganyang-nganyang gitu joledar.
sigana kamu moreken ya. Kamu moreken. Kapopohokeun gitu. Nyakeunna tuh nunggeus mamang lah. Ngan kahareup mah kudu hideng mang asal geus waktuna mayar pajak bayar we buru-buru ngarah tentrem kana hate. Ulang ada gua ditagih. Adi ngeunah pisan nyaritana. Ojang kaharti lah. Panuju mangge kitu malah. Mangkurip ungut-ungutan jep duanana jempe kawas nu beak pi omongeun lantaran waktosna kabujeng seep.